dunia mah nikmat tinggal keun mantak ye orang kudu sadar jeung nyadarkeun ka keturunan urang teh bisi katipu usaha kudunya sabab cek Rasul ad-dunya mataul gurur dunia teh banda tipuan. Nah kunaon dunia disebut banda tipuan padahal urang teh butuh kana dunia teh leres teu bayaran budak kudu make duit teu bisa make kulhu teu bisa urang menrek balanja kudu make duit urang lamun hayang misalkan meuli skincare yang ibu-ibu kudu make duit ngabangun imah kudu make terus palebah lahun wala ibu atawa mata ulguruna di mana mata ulguruna teh ku henteu abadi naon cenah teu abadi mantak Rasulullah teh ngajarkeun ka urang teh tentang kehidupan akhirat lain kehidupan dunia da di dunia mah moal abadi umur urang teh cek Rasul moal jauh ti Rasul moal jauh mun kurangna moal jauh leuwihna ge moal jauh berarti antara 60 tahun 70 tahun paling banter 80 tahun maka 80 tahun teh bukan waktu yang lama mantak lamun urang hayang ngarasakeun kenikmatan dunia moal misalkan urang geus kolot boga anak beunghar yeuh sagala boga nepi ka manehna ngajak naik mobil alus da urangna geus kolot di AC geus asup angin bener teu so mantak di dunia mah tidak ada kenikmatan dunia nu ngeunah pisan ngabejaan teh yeuh yang alumni nu karek lelengkah halu kade niat ngawuruk tong hayang didama-dama ku masyarakat tong neangan komersil niatnya bukan komersil bukan tapi geus murni karena Allah capek tuluikeun da keur ibadah bener teh dina maot nage maot syahid sakitu geus tapi lamun urang niatna tujuan dunia capek keur mah di dunia leuheung mun ditakdirkeun beunghar bener teh palebah beunghar henteu meunang amal henteu. Nah,